Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Faslun ari ieu eta fasal sayiji. Wal yahzar jeung kudu sieun saha mukri kullal hazari kalawan sabanget-banget nasieun min qasdihi tina pasejaanana si mukri at-takatsura kana ngalobakeun ngaloba-loba bikasrotil mustagilina kalawan lobana pirang-pirang anu katungkul ngaji alaihi kasih mukri hayang loba santri wal mukhtalifina jeung pirang-pirang anu bolak-balik ngaji ilaihi kasih mukri loba negara ratang bolak-balik kayak ngaji matak seorang abah mah lain hayang loba santri wal yahdar jeung kudu sieun saha mukri min karohatihi tina mikangewana si mukri qiraata ashabihi kana maca pirang-pirang santri si mukri ala ghairihi kalian si mukri ulah ngaji ka batur santri teh lamun santri ngaji ka batur teh sok ngambek tak kade ulah kitu mimman nyatana goer yuntafa'u anu dialap manfaat sahabihim man santri teh ulah ngaji ka ajengan sejen eta bahaya kade. Wa hadhihi lan wali jeung ari ieu karohatihi teh kadinya eta musibatun musibah yubtala anu dicoba biha kalawan musibah saha ba'dul muallimina sawareh pirang-pirang ajengan al jahilina anu pada bodoh. Memang aya sapalih tina guru-guru anu memang santri teh nepi ka ulah ngaji ka batur. Wahya ari karohatuhu tadi kan eta dilalatun nuduhkeun pituduh bayinatun anu pertela min sahibiha tinu ngabogaanana ieu karohah ala su'ini yatihi kana goreng niatna ieu si sahib wa fasadi tawiyatihi jeung rusak batinna si sahib bal bahkan ya ari karohatuhu eta hujjatun jadi hujjah qati'atun anu mastikeun ala adami iradatihi kana henteu ngarepkeunana si sahibiha bita'limi kalawan ngawurukna si sahibiha wajhallahi kana kariduan Gusti Allah taala anu bari maha luhur sa Allah Al-Karimi anu maha mulia saha Allah. Eta teh tanda cenah nya niatna kurang bener. Teu bener nya. Fa innahu sabab sanyana si sahib di dieu teh eusina mukri teh nya, mukri anu mikangewa santrina ngaji ka batur. Eta law aroda lamun ngarepkeun sa sahib
Allah kana kariduan Allah taala bari mahlur sa Allah bita'limihi kalawan ngawulna ieu si sohib lama kariha maka moal mikangewa si sohib si mukri ya zalika kana eta qiraata ashabihi ala ghairihi moal ngewa santrina ngaji ka batur bal qala balikta qala bakal ngucap ya si muallim si mukri atau sahibi tanya si sahib li nafsihi ka awakna sorangan ka awakna si sahib ana ari kaula eta aradtu ngucap ngarepkeun kaula atau ata kana bakti kana taat bi ta'limihi kalawan ngawurukan ya si talibul ilmi santrina teh si talib wa qad hasaltu jeung teman-teman geus ngahasilkeun kaula geus kaula mah ngawurukan teh nya sejak taat ke Gusti Allah jeung memang entos di ngawurukan lagi wa huwa ari si talibul ilmi eta qasoda ngamaksud si talibul ilmi bi qiraatihi kalawan macana si talibul ilmi ala ghairi kasalian kaula maksudna teh ziyadata ilmin kana tambah-tambah ilmu fala ataba dirinya ain atau goin mangkan teh kajasadan eta maujud alaihi kasih muallim kasih talib mangkan tuh ulah dicacat ulah dicawad kan we kudu sadar lamun jadi guru teh gitu nya urang ngawurukan geus nya niatna ge taat da geus di ngawurukan ge tuluy meureun eta santri teh ngaji ka batur teh hayang aya tambah wawasan gitu, tambah ilmu anu memang di urang can kabikeun atau teu kabikeun wa qad rawaina sareng teman-teman tos ngariwayatkeun kaula fi musnadil imam dina kitab musnad imam ya, al mujma'i an disepakati naon ala hifdzihi kana nalarna ieu si imam wa imamati jeung ka imaman si imam Abi Muhammadin nyatana Imam Abi Muhammad Ad-Darimi rahimahullah an Ali bin Abi Thalib tampi di Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu naon annahu sanyanya Sayyidina Ali eta qala ngadawuh Sayyidina Ali ya hamalatal ilmi he pirang-pirang jalma anu mawa ilmu i'malu kudu ngamalkeun anjeun di kana ilmu fa innamal alumu sabab angin pastina ari jalma alim disebut jalma alim teh taman jalma amila anu beramal sahaman bima kana ilmu alima anu nyaho saha alim saman boleh wa wafaqo jeung ngakuran naon ilmu nasiman amalahu kana amal nasiman dan disebut alim teh gitu orang yang mengamalkan ilmunya dan ilmunya sesuai dengan amalnya. Wa sayakunu jeung bakal wujud saha aqwamun pirang-pirang kaum yahmiluna anu mawa ya aqwam al ilma kana ilmu la yujawizu bari teu ngaliwat ya ilmu al ilma taraqiyahum kana pirang-pirang pundukna ya si aqwam kana pundukna ya punduk di belah dina ya
Pondok belanja. Yukhalifu tegasna nyulayaan naon amaluhum amalna ieu si aqwam ilmahum kana ilmuna si aqwam. Wa tukhalifu jeung nyulayaan naon sariratuhum tingkah samarna ieu si aqwam ala niyatahum kana tingkah ngedengna ieu si aqwam. Tingkah nyatana, tingkah katembongna. Ya jelisuna pada diuk ya si aqwam hilkon atau halkon hibanya. Hilkon bari ngariung. Beriung-riung nya itu ari halakoh mah kenapa jadi muter teh gini. Eta suatu perkumpulan jadi muter teh. Yubahi bari paagung-agung sabadum sawarina aqwam ba'don kanu sawareh deui. Hatta innar rajula sehingga saenya-nyana hiji lalaki hiji jalma eta layak gobu yaki bendu saha rajul ala jalisihi mika bendu ka babaturan diuk nasi rajul an yajlisa kana yen diuk sahajalis ila ghairihi kasalian si rajul wa yada'a jeung ninggalkeun sahajalis suka si rajul teu nya nepi ka bahkan cenah engke mah bakal aya jalma atau kiai rajul di ditu nya ajenganna anu ngambak lamun santrina milu ngaji ka batur. Ulaika ari eta aqwam eta latas adu moal munggah moal naik naon a'maluhum pirang-pirang amal eta si aqwam fi majalisihim dina pirang-pirang majelisna si aqwam tilka tegasna eta majalis ilallahi ka Gusti Allah taala amalna teu ditarima ya nauzubillahi min dzalik. Wa qad sareng teman-teman sah sahihnya bener anil imami tampiti imam asy-Syafi'i anu bangsa Syafi'i Imam Syafi'i rahimahullah taala naon anu sanyana Imam Syafi'i eta qala ngadau Imam Syafi'i wadiddu resep kaula anna khalqa kana sanyana sakabeh makhluk eta ta'allamu ngaji sa al khalqa hadal ilma kana ieu ilmu yakni ngamaksud ieu Imam Syafi'i ilmahu kana ilmuna Imam Syafi'i wa kutubahu jeung kana pirang-pirang kitabna Imam Syafi'i. Resep cenah kaula cik Imam Syafi'i lamun jalma-jalma teh ngaji kana ilmu kaula, macaan mempelajari kana kitab-kitab kaula alaan la yunsaba. Netepan kana yen henteu dinisbatkeun ilayya ka kaula naon harfun sahuruf oge minhu tina hadzal ilmi. Resep batur ngaraji bae teu kudu dinisbatkeun ka kaula. Artina sok we ngaji. Paslun ari eta pasal saiji wae bagi jeung sayogya. Lil muallimi pikeun santri pikeun ajengan. Naon an yatakhallaqa yen berakhlak sa muallim bil mahasini kalawan pirang-pirang akhlak anu sae. Allati nyatana mahasin warada anu kawarid naon asyar'u syara biha kalawan allati wal khilali jeung pirang-pirang tingkah alhamidati anu dipuji wasyami jeung pirang-pirang watak almardiyati anu dipikaridho allati nyatana syam arsyada anu nuduhkeun hukasi muallim hu sa Allahu Gusti Allah ilaiha kana allati bayanalati
minaz zahadatinya tanah zuhud fi dunya di dunya wa taqalluli jeung nyaeutikeun min hatina dunya wa adamil mubalati jeung teu merdulikeun biha kalawan dunya wa bi ahliha jeung kalawan ahli dunya teu dianggap penting tapi tetap berinteraksi wasahoi jeung berehan wal judi tegesna berehan bageur wa makarimil akhlaqi jeung pirang-pirang akhlak anu mulia wa talaqatil wajhi jeung amis budi marahmai pameun teu talaqatil wajhi marahmai pameun teu min ghairi khurujin bari teu kaluar ila haddil khalaati kana batas ngumbar nafsu tapi henteu lebay teuing gitu nya maksudna teh teu lebay teuing oke wajahnya harus ceria tapi ulah lebay teuing wal hilmi jeung aris teh sabaran sarua jeung sabarnya tenang was sabri jeung sabar ari hilmi mah at-ta'anni tenang gitu. Santai, tapi lain santai lalawara gitu. Wa tanazuhi jeung ngabersihkeun diri andani il iktisabi tina usaha anu hina. Ulah kasab anu hinanya sebagai seorang guru. Wa mulazamatil wara'i jeung netepan sifat apik kudu terus menjaga apik wal khusyu'i jeung khusyuk fokus wasakinati jeung tenang ari tenangna nu al-hilmi mah nya lamun keur ngambek tenang gitu tara langsung kabawa emosi gitu ari hilmi mah ari sakinah mah tenang di dieu dina segi lamun keur diuk tenang, lamun keur nangtung ge tenang gitu nya. Teu riweuh gitu dah. Ari nu al-hilmi mah tenang teh ketika emosi henteu langsung ketika mendapatkan sesuatu anu mantak emosi teh henteu langsung disambut ku emosi gitu nya. Tenang heula, dipikir heula. Wal wiqori jeung wibawa jatmika. Penuh dengan wibawa. Wa tawadu'i jeung tawadu wal khudu'i jeung hadap asor wajitina bidhaqi jeung ngajauhan seuri ulah loba teuing seuri ulah seserian ari doh ge mah seuri nyalakatak gitu wal iksari jeung tina ngalobakeun ngajauhan ngalobakeun minal mazhi tina guyonan ulah guguyon wae gitu. Ulah ngabojeg wae nya sakali-kali mah nya guyonnya bae gitu an ieu mah ulah loba teuing guyon wa mulazamatil wadhifi jeung netepan pirang-pirang pagawean asyariyati anu bangsa syariat katan zifi seperti ngabersihkeun awak kebersihan biizalatil awsafi kalawan ngaleungitkeun pirang-pirang kokotor zahir kokotor batin wa syu'uri jeung pirang-pirang rambut ulah jabrik ya sing rapi kumis janggot dirapihkeun allati tegasna syu'ur waroda anu kawarid naon asyar usyara biizalatia kalawan ngaleungitkeun allati kakos syaribin seperti nyukur kumis dicukur ulah baplang teh wa taklimil azbari jeung netekan kuku wa tasrihil lihiyati jeung nyisiran jenggot disisiran dirapihkeun ulah acak-acakan lamun aya jenggotan. Ada urang mah jarang aya jenggotan. Sehingga lamun aya hiji dua teh kagok. Kurud we teh mah teh nya.
Kurun deh. Hiji dua gitu mah. Jadi teu enak pemandangan oge. Ngan hiji dua juga akar huntu. Kalau luar. Wa izalatir rawaihi jeung ngaleungitkeun pirang-pirang ambe al karihati anu dipikang ewa. Wal malabisi jeung pirang-pirang pakaian al makruhati anu dipikang ewa. Make pakaian teh ulah pikang ewaeun. Kudu pakaian anu bersih, anu suci. Wal yahdar jeung kudu sieun ieu si muallim kullal hajari kalawan sabangetna sieun kudu ngajauhan, kudu sieun. Minal hasadi tina iri dengki. Syirik pidik kebatur. Wariai jeung ria. Pamer wal ujubi jeung ujub. Membanggakan diri wahti qori goirihi jeung nyapirakeun salian muallim. Lah cenah dibangge budak eta nyapirakeun kade. Wa in kana lesanajan bukti sagoer eta dunahu sahandapeun si muallim. Komo lamun sesama ajengan deui mah nya, komo sesama guru deui mah. Atau bahkan saluhur. Wayan bagi jeung sayogia naon an yasamila yen ngamakeun sa muallim al ahadisa kana pirang-pirang hadis al waridata anu kawarid fit tasbih dina martelakeun maca tasbih wa tahlil jeung maca tahlil. Wa nahwihima jeung saumpamana tasbih jeung tahlil. Minal azkari bayanan nahwi nyatana pirang-pirang zikir wa da'awati jeung pirang-pirang doa. Sering tasbih, ya sering tahlil, zikir sareng sanesna. Wa an yuraqiba sareng yen nginjen-nginjen sa muallim Allah ka Gusti Allah taala bari mahlur sa Allah fi sirrihi dina tingkah samarna muallim wa ala niyatihi jeung tingkah ngedengna muallim. Wa yuhafidhu jeung ngaraksa saha muallim ala zalika kana eta yastamilul ahadits ila akhirih. Wa an yakuna jeung yen kabuktian na ta'wiluhu tetegenan si muallim fi jami'i umurihi dina sakabeh pirang-pirang urusan si muallim ta'ala Allah ka Gusti Allah taala bari mahlur sa Allah. Tetep tetegenan mah kudu ka Gusti Allah nya. Tetegenan nama. Kamari teh eker peuting teh geuning dina hikam kumaha? Mata waqafa matlabun anta talibu bi rabbik wala tayassara matlabun anta talibu bi nafsik. Moal anu hese lamun urang ngala atau ngudag sesuatu bari tetegenan ka pangeran. Jeung moal anu babari lamun urang menggapai sesuatu nanti tetegenan kana awak sorangan bae. Fasunari eda fasal saiki wayan bagi jeung sayogia nah lahu kasih muallim naon an yarfuqo yen mikawelas saha muallim biman kalawan jalma yaqra'u anu maca saman alai kasih muallim ka santrina kudu mikawelas wa an yarhaba nah rohiba jeung rohaba yarhabu ya kamari dina lam yatil afal fi'il madina menang dua wajah menang rohiba menang rohaba ya. Jeung ngabagiakeun jeung yen ngabagiakeun si muallim bihi ke si iman bihi kalawan si iman wa yusina jeung gawe kaalusan si muallim bihi kalawan ilahi ka si iman bihasabi hali kalawan milang-milang tingkahna si iman. Faqad rawaina maka teman-teman ngariwayatkeun kaula Nabi Harun al-Abadi tambit ya Abi Harun al-Abadi qala ngadau ieu Abu Harun al-Abadi kunna bukti kaula eta nati ngadatangan kaula Aba Sa'idin al-Khudri al-Khudriya ka sahabat Aba Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu fayaqulu maka ngadau ieu sahabat Abu Sa'id al-Khudri teh marhaban bi wasiyati Rasulillah
Ka santri teh ngomong gitu ya. Marhaban biwasiyati Rasulillah. Marhaban anjeun datang kana tempat anu jembar. Kan kamari rohiba jeung rohuba teh maknana ittasa'a. Ayeuna marhaban tempat anu jembar atau kana kajembaran boleh. Anjeun datang kana tempat anu jembar. Biwasiyati Rasulillahi kalawan kang den wasiatkeun kalawan anu diwasiatkeun ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selamat datang orang yang diwasiatkan oleh Rasulullah SAW. Diwasiatkan, lain diwasiatan, tapi diwasiatkan, dititipkan, dipepejehkan. Inna Nabiya karena sanyanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam eta qala ngadawu kanjeng Nabi. Tuh, kapara sahabat nanya, kanjeng Nabi kapara sahabat teh ngadawu kieu. Innan nasa sanyanya jalma-jalma lakum kaaranjeun eta tabaun anu aranut kabeh. Anu aranut anu bakal nurut gitu, bakal mengikuti araranjeun. Jeung ke jalma-jalma teh bakal mengikuti araranjeun. Wa inna rijalan jeung sanyanya pirang-pirang jalma eta yatuna bakal datang ge si rijal kum kaaranjeun kabeh. Tur kanjeng Nabi gitu. Kejaga cenah bakal loba jalma daratan karanjeun kabeh min aktoril ardi di pirang-pirang pajajahan bumi. Di berbagai belahan bumi bakal daratan. Neangan araranjeun. Ya tafaqahuna bari nyuprih pangarti ye si rijal fid dini dina masalah agama. Rek ngararaji ka aranjeun. Rek ngararaji masalah agama. Faiza atau maka bila mana daratang ya si rajul kum karanjeun si rijal kum karanjeun kabeh fastausu maka kudu ngawasiatkeun aranjeun kabeh bihim kalawan si rijal khairon kana kaalusan. Maksudna fastausu bihim khairon teh nya urang kudu marentah maranehna rijal teh ku kaalusan. Tuluy dibere mauizah, tuluy ajarkeun ilmu agama. Eta sakumaha dina kitab Al-Mafatih Syarhul Masabih. Fastausu bihim khairan teh parentah migawe kaalusan, tuluy bere pitutur, tuluy ajarkeun ilmu agama. Fastausu bihim khairan. Rawan riwayatkeun kana hadis At-Tirmizi Imam Tirmizi wa Ibnu Majah sareng Imam Ibnu Majah wa ghairuhuma sareng saliyana Imam Tirmizi jeung Ibnu Majah wa rawaina sareng ngariwayatkeun kaulana wa kana saumpamana hadis fi Musnadid Darimi dina kitab Musnad Imam Darimi an Abi Darda tapi sahabat Abi Darda radhiyallahu anhu. Ya intina lamun urang boga santri kitu nya saur kanjeng Nabi fastausu bihim khaira. Fastausu bihim khaira teh parentah migawe kaalusan, tuluy bere wejangan, bere mauizah, ajarkeun ilmu agama. Bener. Fasunariya ta fasal saiji. Wayan bagi jeung sayogia naon an yabdula yen ngerahkeun saha muallim lahum pikeun muta'allimin an-nasihata kana nasihat. Harus mengerahkan nasihat. Nasihat teh ngarepkeun kaalusan. Fa inna Rasulullah karena sabab saanyana Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam eta qala ngadawuh Kangjeng Rasul. Ad-dinu an-nasihah. Ad-dinu ari agama eta an-nasihatu nasihat. Lillahi
pikeun Allah wali kitabihi jeung pikeun kitab Allah wali rasulihi jeung pikeun utusan Allah wali a'immatil muslimin jeung pikeun pirang-pirang pamimpin pirang-pirang jalma muslim wa ammatihim jeung pirang-pirang kaumumanana muslimin wa amatihim jeung kaumumanana muslimin. Agama teh adalah nasihat mengharapkan kebaikan. Yang saha kaiji lillah ka Gusti Allah. Wali kitabihi kadua. Wa katiluna wali rasulih. Kaopatna wali aimatil mukmin ka para pamimpinnya, pemimpin muslimin. Wa amatihim jeung kaumuman jalma muslimin semuanya. Tah, fokus dina hiji poin. Wa minan nasihati jeung eta tetep dina nasihat lillahi pikeun Allah taala nganasehat pikeun Allah ya taala bari maluhur sa Allah wali kitab jeung pikeun kitab Allah teh ikramu qari'ihi ari ngamuliakeun anu macana kitab Allah wa talibihi jeung anu belajar kana kitabihi kadieu wa irsyaduhu jeung nuduhkeun qari'ihi ila maslahati kana kamaslahatanna ieu si qari'ihi warifqu jeung welas bihi ka si qari'ihi wa musa'adatuhu jeung nulungan si qari'ihi ala talabihi kana ala talabihi kana panyuprihna yesi qari'ihi bima amkanahu kalawan perkara amkana anu ngongangkeun mahu kasih qari sok bantu sebisana bantu menggapai naon teh tujuanana apa yang dicari dina mempelajari dina membaca kitab Allah. Wa ta'allufu qalbi talibi jeung ngaregregeun hate santri jeung ngaregregeun hate santri. Dibere ketenangan hate santri teh ulah disingsieunnan teuing gitu. Tapi kudu diregregeun. Supaya resep kana ngajina. Wa an yakuna jeung yen kita kabuktian si muallim eta samhan anu murah maksud murah teh anu toleran henteu keras juga dina ngadidikna teh bi ta'limihi kalawan ngawurukanana si qari penuh dengan rasa toleran fi rifqin dina welas mutalatifan keur lemah lembut di kalawan si talib wa muharidon jeung ngagegereh teh memotivasi lahu kasih talib ala ta'alumi kana ngaji kana belajarna kasih motivasi kasih semangat wa yang bagi jeung sayoga naon an yadkura yen ngelingan sa muallim hu kasih talib atau nyebutkeun sa muallim hu kasih talib fadilata zalika kana kautamaan eta talabul ilmi liyakuna supaya bukti ieu tazkir eta sababan an yuzakkiro tadi an yuzakkirahu liyakuna supaya bukti naon tazkir eta sababan jadi sabab fi nasyatihi dina semangat nasi talib supaya lebih semangat ya, diberi keterangan-keterangan anu berisi kautamaan dina mencari ilmu wa ziyadatan jeung tambah-tambah fi rogbatihi dina karesepna si talib wa yuzhida jeung ngazuhudkeun si muallim hu ka si talib fid dunya dina dunya guru teh ulah nyontohan tidak jadi hubud dunia gitu
jeung kuduna bisa ngarahkeun supaya zuhud dina dunya. Wa yusrifa jeung mengkolkeun saha muallim hukasi talib anir rukuni tina condong ilaiha kana dunya. Pengkolkeun, arahkeun, belokkeun supaya manehna henteu condong kana dunya. Wal iktirari jeung tina kabujuk katipu biha kalawan dunya. Wa yudzakiru jeung elingan saha muallim hukasi talib fadilatal istigholi kana kautamaan katungkul bil Qur'ani kalawan Al-Qur'an. Wasairil ulumi jeung sasesana pirang-pirang ilmu asyariyati anu bangsa syariat. Sok sebutkeun kautamaan urang ngaji Al-Qur'an, ngaji ilmu-ilmu syara. Wa huwa ari tadzkir di awal tadi an yuzakirahu tatorikul hazimina jalan pirang-pirang jalma anu kukuh hazim orang yang teguh anu kukuh al arifina anu ahli ma'rifat billah wa ibadillahi jeung pirang-pirang hamba Allah as-solihina anu pada saroleh. Wa anna zalika jeung sanyana eta tadzkir an yuzakirahu zafiri tarutbatul anbiya'i martabatna pirang-pirang nabi salawatullahi wassalamu alaihim salawatullahi ari pirang-pirang rahmat Allah wassalamu sareng salam Allah eta alaihim muga tetep ka anbiya wa ayat bagi jeung sayogya naon an yahwa yen walas saha muallim welas nyaahan ala talibi ka santrina wa ya'taniya jeung memperhatikeun sungguh-sungguh perhatiannya itina teh punya perhatian bima sholihihi kalawan pirang-pirang kamaslahatan nasi talib katinaihi seperti perhatian nasi muallim bima sholihi nafsihi kalawan pirang-pirang kamaslahatan awak nasi muallim wa masolihi waladi jeung pirang-pirang kamaslahatan anak nasi muallim. Jadi kudu perhatian ka santri teh, ka murid-murid teh. Wa yujriya jeung ngalakukeun si muallim al muta'allima ka santri majra waladihi dina perlakuan anak nasi muallim. Jadi ngaberjalankeun teh maksudna teh yujriya teh ngaberjalankeun kan nya. Ngaberjalankeun teh memosisikan santrina teh seperti posisi anakna. Fi syafaqati dina mikawelas alahi kasih muta'allim. Dina pada mikanya wal ihtimami jeung mentingkeun bima sholihihi kalawan pirang-pirang kamaslahatana si muta'allim. Wa sabri jeung sabar ala jafai kana bedegongna si muta'allim. Lamun santri bedegong kudu disabaran. Wa su'i adabihi jeung goreng tata kramana si talib. Si muta'allim ya, si muta'allim. Wa yu'dzira jeung ngahampura si muallim hu kasih muta'allim fi qillati adabi dina saeutik tata krama si muta'allim fi ba'dil ahyani dina sawarina pirang-pirang waktu mangsa nya dalam beberapa waktu dalam beberapa kesempatan sok hampura fa innal insana sabab sanyanya jalma eta mu'radun anu disaharepkeun lin naqaisi kana pirang-pirang kakurangan. Jalma mah memang atawa ma'radun ya, tempatnya hareup lin naqaisi kana pirang-pirang kakurangan. Jalma mah memang naon ngaran teh? Jika hadis teh al-insan malu khatawan nisyan teh gitu. Jalma mah menjadi ladang atau tempat kekurangan gitu.
La siyama sumawana in kana lan munduki saha muta'alim eta sogira sinni anu leutik umurna. Kamu masih ngorak kenehna meureunnya can apal nilai-nilai norma. Wayan bagi jeung sayogya naon an yuhibba yen mikarasep sa muallim lahu kasih muta'alim lahu pikeun si muta'alim makana perkara yuhibbu anu mikarasep sa muallim li nafsi pikeun awakna si muallim minal khairi bayanak ma minal khairi nyatana ka alsan. Guru kudu mikarasep sesuatu anu dipikaresep ku manehna gitu. Kudu mikaresep oge sesuatu tersebut aya di santrina. Wa an yakroha jeung yen mikangewa saha muallim lahu pikeun si talib makana perkara yakrohu anu mikangewa si muallim li nafsi pikeun awakna si muallim bayana ma minan nafsinya tanah kakurangan mutlakon tingkahna mutlak. Pokona mah lamun urang teresep kana kakurangan, urang ge kudu teresep bila mana santri urang aya kakurangan dina masalah pengetahuan, dina ilmuna, dina akhlakna gitu. Faqad sabata maka teman-teman geus tetep fi sahihain dina kitab Sahih Bukhari Muslim. An Rasulillah tabit Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu sanyanya Kanjeng Rasul. Takola ngadu Kanjeng Rasul. La yu'minu henteu beriman sampurna. Sahadukum salah sahiji aranjeun kabeh hatta yuhibba sehingga mika cinta saha ahad li akhihi pikeun dulurna si ahad kana perkara yuhibbu anu mika cinta mika resep saha ahad li nafsi pikeun awakna si ahad. Wa an Ibnu Abbas sareng diriwayatkeun ti Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma qala hadahu ya Sayyidina Abdullah bin Abbas akramun nasi alayya akramun nasi ari pangmulia-muliana jalma alayya mungguh kaula eta jalisi anu ngabarengan diuk kaula santri kaula alladzina tanah jalisi ya takhatta anu ngarengkahan saha alladzi annasa ka jalma-jalma hatta yajlisa sehingga diuk saha alladzi ilayya deketin kaula menempuh jalan jarak jauh gitunya nepi ka barang ngaji gitu. Lawis taqatu lamun kawasa kaula an layaqa kana yen teu tumiba teu entrep naon adduba bulaleur ala wajhihi kana pamunteuna si allazi la fa'atu maka yaktimi gawe kaula. Ini bahkan nepi ka ulah kalaleuran gitu nya. Ulah kalaleuran. Bahasana ngabahasakeun laleur. Sabab memang di daerah Timur Tengah mah nya lamun musim panas teh sok loba laleur. Lamun musim panas di daerah Timur Tengah laleur teh meni loba pisan. Hari di urang mah kan teu pati teuing nya. Lalu itu mana? Wa fi riwayatin jeung eta tetep dina sawari riwayat inna dzubaba la yaqau saanyana laleur eta la yaqau yakti tumiba ieu entrep ieu dzubab alaihi ka si jalisi fayuzini maka milaraan ieu dzubab nika kaula lamun aya laleur we entrep kitu nya kasantrina duh teu enakeun gitu. Ngerasa teu enak, ngerasa nyeri sahabat Ibnu Abbas. Fasulna riyata fasal saiji. Wayan bagi jeung sayogian naon an la yata'azzama yen ulah ngarasa agung saha muallim alal muta'allimina ka pirang-pirang santrina. Ulah ngarasa agung abongna jadi ajenganna gitu. Jadi guruna.
bal yalinu balik tayalinu ngaleleikeun ya, atau lelei gitu ya. Lelei lahum kasih muta'allimin lembut gitu ya, lemah lembut. Wa yatawadhu jeung DP-DP ya si muallim lahum kasih muta'allimin. Faqad jaa sabab teman-teman datang bukti fit tawadu'i dina masalah tawadu li ahadin nasi pikeun hiji-hijina jalma hiji-hijina jalma naon asya'u pirang-pirang keterangan kasiratun anu loba ma'rufatun anu katangen. Kan Kanjeng Nabi oge nya diparentah dina Al-Qur'an waqfil janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin. Eta teh Kanjeng Nabi nya dipiwarang ngahandapkeun jang ieu sayapna supaya ulah sombong gitu ya. Ulah ngarasa gumede tapi kudu merasa rendah diri, rendah hati ka jalma-jalma anu beriman. Fa kaifa maka kumaha biha ulai kalawan eta jalma alladzina nyatana haula hum anu ari alladzina eta bimanzilati auladihi sadarajat jeung pirang-pirang budak nasi muallim. Tuh komo cenah lamun ka santri anu santri tersebut teh kan tadi darajatna sarua disaruakeun jeung anakna. Ditambahan deui ma'ama sarta perkara hum anu ari allazi eta alaihi netepan kana emak. Naon minal istigholinya tanaka tungkul bil Qur'ani kalawan Al-Qur'an. Santri mah ngaji, itu katungkul ngaji. Ari anak nama ngan cicing. Di imah ulin ma'ama sarta perkara lahum anu tetepikeun alladzina alaihi netepan kana emak gitu. Hum lain lahumnya. Lain lahum. Dininya lahum teh. Lahum ma'ama sarta perkara hum anu ari alladzina eta alaihi netepan kana emak. Ditambah sesuatu yang lain min haqqi suhbati nyatana hak berteman, hak rerejengan. Wa taraddudihim jeung bolak-balikna si alladzina ilahi ka si muallim. Nya ditambah kaiji sarua jeung budak. Tuluy ieu mah aya bonusna. Budak nage di sok ngaji kana Al-Qur'an. Ditambah itu sok jadinya bersahabat, jadi sahabat, bersuhbah. Jadi hakna leuwih loba. Wa qad jaa jeung teman-teman datang keterangan anin Nabi tapi ti Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naon anna usanyanya Kangjeng Nabi eta qala ngadau Kangjeng Nabi. Linu kudu leuleuy aranjeun kabeh. Oh linu teh leuleuy. Linu bahasa Sunda. Aduh ini asal linu cenah. Linu becik leuleuy, kudu leuleuy aranjeun kabeh. Liman kajalma. Tu'allimuna anu ngawurukan ilmu aranjeun kabeh. Berarti ka santrinya kudu lemah lembut ke santri teh. Waliman jeung kajalma. Tata'allamuna anu belajar ilmu aranjeun kabeh min hutisiman. Berarti ka guru tanya. Guru ka santri kudu lembut, bersikap lemah lembut, santri oge ka guruna kudu bersikap lemah lembut. Wa an Ayyub bin sareng tampiti Ayyub As-Sakhtiyani rahimahullah qala ngadeuh Ayyub yan bagi saya dia lil alimi pikeun ajengan naon an ya doa yen nyimpenkeun sa alim atroba kana taneuh ala rasihi luhureun sirahna si alim tawaduan karena arah-arah tawadu lillahi ka Gusti Allah azza wa jalla. Bisa dimanaan ku mana hakikat, bisa dimanaan ku mana majazi gitu nya. Mana hakikat mah sok teu dina luhur sirah. Dengan niat tawadu. Mana majazi nama hulu urang teh gitu nya. Mungkin bakal balik ka taneuh.
bakal balik kata mantak ulah gumuluhur teuing gitu. Pasal narieu eta pasal saiji ayat bagi jeung kudu pisan jeung sayogya naon an yu'addiba yen ngajarkeun adab ngadidik saha muallim al muta'allima ka santrina alat tadriji netepan kana nungtutan step by stepnya tadriji teh step by step diajarkeun dididikna teh bil adabi kalawan pirang-pirang tata krama asaniyati anu alus secara bertahap sabab lamun dilangsungkeun mah bakal moal sukses moal benernya nu paling penting heula ajarkeun naon wasyami jeung pirang-pirang watet almardiyati anu dibikaridho wariyadati nafsi jeung ngalatih awakna si muta'allim dilatih diwarah awakna jiwana riyadatun nafsi mah melatih jiwa mengolah jiwa gitu. Kan aya riyadatul badannya olahraga badan aya riyadatun nafsi ya mah olahraga jiwa melatih jiwa ngadidik jiwa beda kok iki kalawan pirang-pirang akhlak anu lembut al khafiyati anu saman jiwa nate supaya naonnya bisa menjadi jiwa yang tenang gitu. Memiliki mentalitas yang stabil, yang seimbang. Wa yu'awida sareng ngabiasakeun sa muallim hu kasih muta'allim. Asyanata kana bisa ngaraksa fi jami'i umurihi sakabeh pirang-pirang urusan si muta'allim. Al-batinati anu batin wal jaliyati anu pertela. Ajarkeun, biasakeun santri teh sing bisa ngaraksa perkara zahir, perkara batinna gitu. Ulah batinna wungkul, ulah zahirna wungkul gitu. Wa yuharridho sareng ngagegereh sa muallim hu kasih muta'allim ngagegerehna bi aqwali kalawan ucapan si muallim wa af'alihi jeung pirang-pirang pagawean si muallim bukan hanya dengan ucapan tapi dengan perbuatan dengan contoh al mutakarrirati anu bulan balen sehingga tipe pendidikan anu paling utama paling ideal di pesantren mah kan lain ngan saukur melalui lisan tapi melalui tauladan melalui perbuatan. Jadi santri ge apal sapopoena kiai kumaha gitu nya. Dina praktek-praktek beragama naon anu dipelajari teh bisa ditingali contohna di kiai. Ari di sekolah umum mah kan ngan pelajaran ya unggulnya tapi praktekna teu bisa nyangan contohna gitu nya. Eueuh contohna kos kumaha ningali contohna. Wa alal ngagegereh alal ikhlasi kana ikhlas yang memotivasi supaya manehna bisa ikhlas bisa nanti naon bahasa nanti ya Allah tak mengharapkan imbalan apapun gitu ya hanya murni karena Allah gitu, melakukan suatu kebaikan melakukan suatu ibadatnya wasidqi jeung jujur ulah uniko apal uniko teh pasaran sabaraha 500.000 bayaranna wa husnul niyati jeung alusna pirang-pirang niat uniko nya teuing saha tanu mimiti nyen bahasa uniko bahasa nipu kolot niatna sing sae nya ulah nya model kamari kan lamun zaman nyangan ilmu tapi pikeun
hal-hal anu bersifat rendah duniawi gitu ya, maka adkhalahullahu nar dina sapeulir riwayat lain pasti diasupkeun kana neraka ku Gusti Allah. Nauzubillahi min dzalik. Wa muraqabatillahi ta'ala jeung nginjen-nginjen ka Gusti Allah taala fi jami'il lahadzati dina sakabeh pirang-pirang panglirikna. Wa yu'arifa jeung ngabejakeun ya si mu'alimhu ka si muta'allim anna lidzalika kana sanyanyana eta tetep karena ieu ikhlas ila akhirih ikhlas sidik husniat muraqabatillah tan fatihu bisa kabuka alaihi manfaat kasih muta'alim naon anwarul ma'arifi pirang-pirang cahaya pirang-pirang kamarifatan kan kamari oge nya saur dina sapalih riwayat Ibnu Abbas teh al-fahmu ala qadril ikhlas ya. Bisa paham bisa ngarti karena anwarul ma'arif teh eta gumantung karena qadar keikhlasanana wayan syarihu jeung jadi jembar naon sodluhu dadana si muta'allim henteu sesak henteu sempit dada wayatafajjaru jeung jadi ngocor min qalbihi tina hatana si muta'allim naon ya nabiul hikami pirang-pirang sumberan pirang-pirang ilmu hikmah ilmu anu manfaat wala taifi jeung pirang-pirang masalah anu lembut sehingga hatena bisa menjadi sumber kebijaksanaan sumber kelembutan gitu ya. Masalah-masalah anu lembut anu detail wa yubariku jeung bakal ngabarokahkeun insyaallah Gusti Allah lahu pikeun muta'allim fi ilmihi dina ilmu nasi muta'allim wa halihi jeung tingkah nasi muta'allim pasti diberkahkeun ku Gusti Allah. Kuncina tadi ikhlas, jujur, bener niatna, alus niatna jeung selalu muraqabah ka Gusti Allah. Wa yuwafiqu sareng maparin taufik sa Allah fi af'alihi dina pirang-pirang pagawean si muta'allim wa aqwali jeung pirang-pirang ucapan si muta'allim. Pasti dipasihan taufik ku Gusti Allah, ditulungan. Tapi kuncina berarti nya ka santri teh ka budak yang kade sing ikhlas, sing jujur, sing alus niat, data jeung terus ngarasa diawasi ku Gusti Allah. Faslun ari eta fasal saiji ta'limul muta'allimin ari ngawurukan pirang-pirang santri eta fardu kifayatin fardu kifayah. Ngayakeun pasaran teh berarti fardu kifayah. Ngayakeun pengajian gitu. Ngayakeun pengajian teh eta fardu kifayah. Lain lam yakun maka lamun teu bukti, teu wujud ya. Teu aya sahaman jalma yuslihu anu patut saman lahu pikeun ta'limul muta'allimin illa wahidun angin nyatana hiji jalma ta'ayyana maka jadi fardu ain ya ta'limul muta'allimin alai kasi wahid ya. Lamun nu bisaeun ngawurukan teh karena kitab-kitab koneng gitu ya ngawurukan ilmu-ilmu agama da ilmu agama teh kan dina kitab konengnya nu leuwih rinci nama leuwih terperinci nama dan dina buku-buku eta mah kadang hasil terjemahan berijing terjemahan kadang kumaha gitu ya apa kana sumberna langsung teu apa cara istinbatna lamun aya hiji-hijina we nu ngarti kana kitab koneng jadi fardu ain ayo sia wah loba cenah urang mah naon teh nepi ka pengajian mingguan oge patul mukmin nya bawa bisi gitu ke kawin teh jeung awewe anu di daerah jarang anu bisa ngaiti kana kitab koneng gitu kan hiji-hijina jadi fardu ain tah ari fardu ain teh bisa diwakilkeun entak siap-siap gitu. Siap-siap we
bisi gitu ya cicing di tempat anu hiji-hijina jadi ajengan gede langsung wah cenah mama ya wa in kana jeung lamun bukti eta unaka di eta tempat sah jamaatun sakelompok ulama ya sulu anu hasil non atalimu ngajar ngawurukan bibadihim kalawan sawarehna jamaah lamun aya di hiji lembur itunya sababaraha ulama bari jeung ngawurukan teh geus hasil ku sawarehna bisa hasil itunya bisa hasil ku sawarehna fa inim tanau maka lamun embungeun ieu si jamaah kulluhum tegasna sakabehna jamaah asimu maka doraka ieu si jamaah kabeh ayat 2 ayat 3 malah ararembungeun titah ngawuruk teh eta mah dosa kabeh wa in qoma jeung lamun ngadegkeun bihi kalawan ta'limul muta'allimin sahabaduhum sawarina jamaah sakoto maka gugur naon al haraju dosa anil baqina tinu sasesana dosana anu nu hiji meureun nu ngawuruk nu dua deui teu dosana geus kahendel geus teu dosa tapi nu menang pahala mah nya ngawuruk we wa in talaba wa in tuliba jeung lamun disuprih ieu taklim min ahadihim tina salasina jamaah dipenta gitu nya aya 3 ajengan dulu ini salah sajina teh dipenta pikeun ngawurukan budak wa amtanaa jeung embungeun saha ahad bung era cenah ku ajengan itu hiji deui kumaha hukumna apakah dosa atau henteu dipenta piwarang ngawurukan gitu ya tapi malah menolak fa adharul wajha ini maka ari anu leuwih pertela tina 2 wajah eta annahu sanyana ahad eta layak samu henteu doraka saha ahad adharnya adharul wajhain berarti muqabilana bisa zahir bisa doif gitu. Berarti muqabilna teh bisa zahir, bisa doif, bisa kaul anu zahir, bisa kaul anu doif. Lakin tetapi na yukrahu dimakruhkeun. Lahu pikeun si ahad naon dalika eta imtanaannya. Makruh. Makruh sote in lam yakun lamun teu bukti eta lahu pikeun si ahad naon udzur alasan cek saranya lamun teu aya alasan ieu mah waktuna nyalese waktuna santai tapi malah embung eta mah makruh henteu ari nepi ka dosa mah ngan makruh lanjut pasul ari eta pasal saiji yustahabu disunatkeun lil muallimi pikeun muallim pikeun guru naon an yakun ayen bukti sa muallim eta harison anu kasengsrem benar-benar antusias ala ta'limihim kana ngawurukan si muta'allimin bener-bener henteu setengah-setengah muksiran tur anu mentingkeun dalika kana ta'limihim ala masolihi nafsihi ya, ngelehkeun pirang-pirang kamaslahatan awakna si muallim ad-dunyawiyati anu bangsa dunia allati nyatana masolih laisat anu lain naon lati eta bidoruriyatin anu darurat anu darurat anu kebutuhan mendesak kebutuhan primer daruriyah teh masolih daruriyah teh kebutuhan primer sabab masolih teh nya maslahat teh aya maslahat daruriyah aya maslahat hajiyah aya maslahat takmiliyah maslahat daruriyah mah kebutuhan primer lah nya kebutuhan primer ka seperti ari maslahat hajiyah sama sekunder kebutuhan sekunder yang nomor 2 nu katilu maslahat takmiliyah
Ieu mah kebutuhan tersier, kamaslahatan tersier. Tah anu bisa dikorbankeun teh lah katakannya, korbankeun teh maslahat hajiah jeung maslahat takmiliyah. Ari maslahat daruriyah mah nyaeta da ngaranna ge primer sebenarnya. Lamun wayahna dahar nya kudu dahar heula we bisi ngawuru kana teu kuat sebenarnya. Ari masalah bajuna kurang rapi eta mah masalah ieu lah sekunder atau tersier lah gitu ya. Masalah penampilan mah yang penting bisa nutupan aurat. Wa an yufrigo jeung ngalongsongkeun si muallim qalbahu kana hatena si muallim fi hali julusi dina tingkah diukna si muallim, ngalongsongkeun fokusnya ketika ngawuruk teh liiqroihim pikeun macakeun ka muta'allimin, ngalongsongkeun tina naon minal asbabi, ngalongsongkeun tina pirang-pirang sabab asyagilati anu nungkulkeun, kulliha tegasna sakabeh asbab. Wahya ari asbab syagilah eta kasiratun loba marufatun anu geus katangen. Umpama teh lamun keur ngaji yang maksudna teh lamun bisa mah HP pareman gitu ya. Atau di ieulah mode silent supaya orang keur ngaji teh ulah kaganggu. Pokokna mah hal-hal anu mantak ngaganggu ketika proses kegiatan belajar mengajar dihilangkan, dilongsongkeun tina hate urang. Wa an yakuna jeung yen kedah bukti sa muallim eta harison anu kasengsrem ala tafhimihim kana mere paham ka si muta'allimin. Urang kudu berjuang semaksimal mungkin sangkan si murid teh bisa paham gitu ya. Tapi ulah tetegenan gitu ya kana usaha urang jeung ulah nargetkeun memang kudu sakabeh santri paham. Da eta boga bagianna masing-masing santri teh. Urang teu bisa maksa gitu. Mungkin nanti bisi kana teu ridho, bisi kana aral gitu ya. Aing geus capek-capek ngawurukan maneh mah nah gitu. Wa an yutiya jeung yen maparin mere ieu si muallim. Kullu insanin kasaban-saban santri ya, minhum ti muta'allimin makana perkara yaliku anu layak naon mabihi ka kullu insan. Anu layak anu pantas ya, ilmu-ilmuna teh ulah digebug ratakeun kabeh. Anu senior mah ilmuna beda deui gitu ya. Fala nonton senior mah lamun dibawa ngaji lila oge pasaran kuateun gitu ya. Ari mimiti ngaji mah lamun dibawa pasaran lieur gitu. Fala yuksiru maka teu ngalobakeun saha muallim alaman ka santri layah tamilu anu can kuat saman aliksaro kana dilobakeun pembahasan gitu. Ulah loba teuing pembahasan lamun santrina can kuateun gitu. Wala yuqassiro jeung ulah mondokeun saha muallim liman pikeun jalma santri ya tamilu anu bisa menanggung atau anu kuateun saman aziyadata kana tambahan anu bisa lebih gitu nya malah dikurangan. Wa ya'muru sareng marintah sa muallim hum kasih muta'allimin bi'adati mahfuzatim kalawan ngabalikan pirang-pirang talarana ieu muta'allimin sok ngaderes. Wa yusniya sareng ngalem saha muallim alaman kajalma ke santrinya zaharat anu pertela naon najabatuhu kapinteran nasiman malam yakhsha dina salagin teu sieun saha muallim alaihi madarat kasiman fitnatan kana fitnah bi'ijabin kalawan ujubnya ngabangga-bangga awak al ghairi atawaliana ijab
nya urang bolehlah memberi apresiasi gitu nya ke budak anu memang pinter anu calakan ngan salagi urang teu khawatir ketika diberi apresiasi teh budak teu jadi mantak ujub teu mantak jadi sombong gitu nya. Lamun kira-kira budak mantak jadi sombong mah ulah gitu nya, ulah dikasih A+. Wa manjing ari santri eta kosoro lamun PPK saman annafa maka nyarekan saha mualim hu kasiman lamun aya nu PPK nya lalawara maka sok carekan carek ngan ta'nifan kalawan nyarekan latifan anu lembut terus ka mana heula atuh maneh karek sumping datang teh telat gitu ya ka mana wae malam yaksa dinasa lagi teu sieun teu khawatir sa muallim tanfirahu kana maburkeun si iman dicarek teh nya ari kira-kira dicarek sanajan lembut oge mantak kabur gitu tonglah gitu segala sabab maslahatna leuwih gede kene manehna tetep di dieu gitu nya di tempat ngaji di pesantren di sekolahan daripada manehna nepi ka eureun sakola daripada manehna nepi ka eureun ngaji gitu nya kecuali memang ngajina pindah ya sabodo eta malah terserah gitu nya ari memang teu bisa bertahan di dieu mah seumpama tempat ngaji ieu aya tempat ngaji sejen anu sesuai jeung kahayang manehna nyakeun bae kan tadi teh urang teh ulah ngewa lamun aya santri urang ya, siswa urang belajar ka pondok anu sejen wala yahsuda jeung ulah iri dengki ulah hasud sa muallim ahadan ka salah saiji minhum ti muta'allimin ulah malah hasud iri malah hasud libaraatin karena kecerdasan tagaru anu pertela ieu baroah minhu ti si ahad kapinteranana we luar biasa ieu mah santri teh dinu we ele urang ge cenah we tah malah dihasudan ulah nepi ka dihasudan gitu bahkan nya seueur sih aya sababaraha carita guru iri nya sirik pidik ka muridna kusabab nya santrina teh pas mukim leuwih loba leuwih loba santrina tibatan guruna tong ngaji ka si eta disirikan geus kada ditu naudzubillahi min dzalik ulah tah guru mah ulah hasud kana jadi muridna wala yastaksira jeung ulah milang-milang loba si muallim fihi di si ahad ma kana perkara an ama anu maparin nikmat sa Allah Gusti Allah bihi kalawan ma alaihi kasih ahad fa innal hasada sabab sanyanya yang maksudna teh wah milang-milang loba teh wah ieu loba teuing yeuh masyaallah ya setiap jalan boga bagian masing-masing gitu nya bagian masing-masing bagian nikmati Gusti Allah masing-masing fa innal hasada sabsanya nya hasud nya lil ajanibi ka pirang-pirang jalma anu deungeun-deungeun orang lain gitu nya eta haramun haram syadidut tahrimi anu banget diharamkeunana tuh kayak kieu hasud ka batur eta banget haram fa kaifa maka kumaha lil muta'allimi hasud ka santri alladzina tana muta'allim huwa anu ari alladzi eta bi manzilatil waladi tetep kalawan sadat darajatna anak sadarajat jeung anak urang wa ya'udu jeung bakal balik min fadilatihi tina kaunggulan si muta'allim ila mu'alimihi kana ila mu'alimihi ka guru si muta'allim
fil akhirati di akhirat naon asawabu pahala al jazilu anu agung. Jeung direk urang rek hasud ka murid padahal lamun murid urang jadi unggul jadi utama gitu nya barokah kapake di masyarakat engke teh di akhirat pahala nanti bakal balik ke urang gitu nya da urang anu jadi wasilah anu jadi perantaraan manehna bisa ngaji seumpama teh jadi perantaraan malah dihasudan gitu. Wa fi dunya jeung di dunya naon asana'u balik wa ya'udu fi dunya nya kembali balik fi dunya di dunya naon asana'u pangalam al jamilu anu bagus. Bener cenah muridna Syekh Anu tuh kabawa guru nya sawang seulna lamun muridna goreng muridnya di masyarakat kapake muridna Syekh Anu eta mah gitu kan. Mantap nya santri geng kayak kena bisa ngajaga kehormatan dirina, kehormatan guru. Wallahul muwaffiq. Ari Gusti Allah eta al muwaffiq zat anu maparin taufik. Fasun ari eta fasal saji wa yuqaddimu jeung ngaheulakeun sa muallim ta'limihim dina ngawurukan muta'allimin. Idazdamu di mana-mana pasedak-sedak ieu muta'allimin. Lamun keur ieu nya lamun loba al awala ngaheulakeun al awala kanu datang ti heula fal awala tuluy rada ti heula nu pangheulana datang urukan ti heula sok heulakeun ya sesuai dengan urutan kedatangan gitu. Fa in dia maka lamun ridho sal awalu santri anu datang ti heula bitakdimi gairi kalawan ngaheulakeun salian awal Kodama maka menang ngaheulakeun sa muallim kasih goer lamun ridhoeun mah engke cenah abdi mah can siap gini can siap nya sok wae wayan bagi jeung sayogian naon an yuzhiro yen ngadohirkeun sa muallim lahum pikeun muta'allimin al-bisra kana kabungah wa talaqatal wajhi jeung marahmai wajahnya marahmai pameunteut wa yatafaqada jeung niti-niti meneliti gitu sa muallim ahwalahum kana pirang-pirang tingkahna si muta'allim kaliti tingkahna kan urang ge sok di ieu nya diperhatikeun ieu budak teh secara mental, secara spiritual, secara emosional aya peningkatan atau henteu dina intelektualitasna aya peningkatan atau henteu. Wa yas'ala jeung naroskeun sa muallim amman ti santri yang ngeunaan santri goba anu gaib sa man anu teu hadir ngaji ka mana cenah si eta minhum ti muta'allimin fasun ari eta pasal saiji qala ngadausal ulama radhiyallahu anhum wala yamtani'u jeung ulah nyegah saha muallim min ta'limi ahdin jeung ulah embungnya yamtani'u di dieu teh jeung ulah embung saha muallim min ta'limi ahdin tina ngawurukan hiji jalma hiji santri likauni karena aya kaayaan si ahad eta ghaira sahihin niyati anu teu bener niatna ya. Ulah embung ngawurukan santri anu teu bener niatna. Faqad qala sabab teman-teman ngadau sa Sufyan Imam Sufyan Ats-Tsauri wa ghairuhu jeung liana Imam Sufyan. Talabuhum lil ilmi niatun. Tuh. Ieu nya. Emang jarang disadari ku urang. Talabuhum ari neangan nasi muta'allimin lil ilmi kana ilmu eta niatun geus jadi niat anu alus gitu. Sok sanajan dibarengan ku nu sejen. Dibarengan ku niat-niat anu sejen. Tapi ku manehna diajar oge eta teh geus niat anu alus. Manehna geus daek niat ilmu ge eta teh geus aya niat alusan. Tinggal niat alus ieu dipupuk dipelihara ku urang. Supaya bisa ngelehkeun niat-niat anu gorengna. Mantak tadi kan dielingkeun kana niat anu alus gitu ya. Terus dielingan gitu. Wah, kalau sareng ngadawuh ya ulama tolabna
nyupri kaula al ilma kana ilmu li ghairillahi karena lian Allah tolamna teh baheula kaula neangan ilmu li ghairillahi karena salian Allah fa aba maka embungeun naon an yakuna yen kabuktian ilmu eta illa lillah angin kecuali karena Allah. Eta illa lillah kecuali karena Allah. Dulu ilmu sendiri sanggeus dibeunangkeun teh dulunya. Sanggeus hasil ilmuna justru membawa atau menggiring urang karena jadi lillah gitu. Anu asalna li ghairillah ku sabab geus boga ilmuna jadi we lillah gitu. Maknahu ari maknana ieu qaul nu talabna ilma eta kana bukti naon akibatuhu pungkasanana talabul ilmi eta ansoro yen jadi naon talabul ilmi eta lillahi karena Allah taala bari malu usaha Allah. Tuh mungkin balu karena mah tetep bakal lillah asal beunang ilmuna gitu. Da ilmu mah nya pasti lillah. Ilmu mah mimma yubdago bihi wajhullah teh. Ngan lamun seumpamana teh pangartina kurang bener sehingga nyiarna ge tetep di awalna bakal di awal sampai ke akhir teh li ghairillah we gitu. Nauzubillah. Pasun ari eta pasal seji wa yasunu jeung ngaraksa saha muallim. Yadaihi kana dua leungeun si muallim fi halil iqra'i nya tingkah macakeun ilmu anil abasi tina heureuy. Ngaheureuikeun dua leungeun. Wa ainaihi jeung ngaraksa dua mata nasi muallim antafriqi nadorihima tina misahkeun paningalina ainaihi min ghairi hajatin tina teu aya pangabutuh. Ayo luak lieu ka itu ka dieu maksudnya tanpa aya pangabutuh. Sulak cileuk wae ajengan teh. Wa yaqudu jeung diuk sa muallim ala taharatin netepan kana tingkah suci mustaqbilal kiblati bari madhep ka kiblat. Wa yajlisu jeung calik sa muallim biwaqorin kalawan jatmika kalawan penuh wibawa. Wa takunu jeung bukti naon siabuhu pirang-pirang anggoanana si muallim eta baidoa anu putih nazifatan anu bersih. Wa idza wasala jeung di mana-mana dugi saha muallim ila maudhi julusi kana tempat calikna si muallim shalla maka salat si muallim salat sunat rakaataini kalawan 2 rakaat qoblal julusi dina samemeh calik ngawurukan jarang ieu mah sawaun eta sarwa wae kana nah ari yen bukti naon al maudhi'u tempatna eta masjid au ghairahu atawa liana masjid di majelis taklim sebenarnya. Wah, jarang pisan teh. Aneh pokona malamun ayat di dieu nya. Wah, naon cenah euy, agama naon. Lain kana maka lamun bukti naon maudhi eta masjid. Bahwa maka ari salat rakaaten eta akadu leuwih muakkad leuwih kukuh. Fa innahu sabab sanyanya nakalakuan eta yukrahu dimakruhkeun naon al julusu diuk fihi di masjid qabla an yusolliya dina samemeh yen salat di si muallim makruhnya asup datang ke masjid tapi itu salat. Solusina orang bisa maca al-baqiyatus sholihah 4 kali, cek sapali keterangan 3 kali, cek sapali keterangan deui 5 kali. Al-baqiyatus sholihah supaya teu makruh. Lamun terek salat tahiyatul masjid teh. Wa yajlisu jeung calik sa muallim mutarabbian bari anu sila. Insya'a lamun karab sa muallim. Lamun kersa bari sila cenah. Au ghairu mutarabbiin atawa henteu bari sila kitu naon. Atawa henteu bari sila teu naon. Rawang ngariwayatkeun sa Abu Bakr bin Abi Dawud As-Sajastani bi isnadi kalawan sanadna ieu Abi Dawud an Abdullah bin Mas'ud
an Abdullah bin Mas'udin tapi ti Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu kana bukti Abdullah bin Mas'ud eta yukri'u macakeun ieu Abdullah bin Mas'ud annasa ka jalma-jalma fil masjid di masjid jasian bari diuk ala rukbataihi netepan kana dua tuurna Abdullah bin Mas'ud. Kieu berarti tah. Nya diuk katanya. Tah ge menurut sebagian ulama ieu termasuk duduk anu sae, posisi duduk anu sae nu juga kieu teh. Nu tetegenan kana dua tuur teh. Menyimbolkan nanti kerendahan hati gitu. Saya nama kieu calik nih. Wa fasul nariyata fasalan saji wa min adabi sareng eta tetep dina pirang-pirang kata krama si muallim al mutaaqidati anu jadi kukuh anu narima kukuh wa ma jeung perkara yuk tanah anu kudu didemenem ya tani anu kudu nemen-nemen sa muallim bi kalawan emak an la yudilla ari yen ulah ngahinakeun saha muallim al ilma kana ilmu tuh ulah merendahkan ilmuna ulah nya-nyakeun ilmuna fayadaba sabah mangkat ya si muallim ila makanin kana tempat yun sabu anu dinisbatkeun ieu makan ilaman ka jalma ya ta'alamu anu belajar saman minhu ti si muallim datang ka imahna gitu nya ngajar teh urang ngajar jalma gitu nya datang ka imahna ta'alus nama ulah gitu nya eta kesan teh jadi urang anu butuh gitu nya padahal memang butuh gitu ya, butuh karena bayaran benernya model les gitunya. Tapi ulah sampai naon ngaranna teh eleh ku pangabutuh budak, eleh ku pangabutuh kolot, da manehna kolot budak teh leuwih butuh di budak teh diburukan. Ya urang bisa wae nyangan pagawean anu sejen gitu nya. Tapi anu ngawurukan budak naon pasti butuh karena pangurukan, eta leuwih butuh. Jadi orang ulah merendahkan diri, tapi kadaek ngawurukan teh datang ke imahna. Kita we datang ke imah urang gitu. Atau ke majelis gitu. Al ilmu saur Imam Malik kan gitu, al ilmu yu'ta wala ya'ti. Ilmu mah didatangan, ulah ngadatangan. Nah, Imam Malik kan gitu. Lihat ta'alama supaya belajar saman min hutisi mu'alim fihi dinamakan ka imahna ajengan teh ajengan panggilan ka imah wa in kana halasan bukti sa al muta'allimu santrina eta khalifatan ya, pejabat lah namanya pamimpin paman tuluy jalma dunau anu sahandapun khalifah khalifah teh kan ya, imam besar gitu ya imam besar. Tuluy sahandapeunana komo RT mah gitu nya. Ku RT ditangawurukan RT ka imana gitu nya. Bal yasunu balik ta ngaraksa saha muallim al ilma kana ilmu anzalika tina zilnya, tina zilli, tina kahinaan. Kama sona seperti yang ngaraksa hukana ilmu anhu tina dzalik sa as-salaf ulama salaf radhiyallahu anhum. Ulama salafnya seperti Imam Malik yang ngajaga ilmu nepi ka ulah dihinakeun kitu. Seolah-olah remeh gitu nya ilmu teh. Bisa diberi ku pangkat ku jabatan. Ka dieu cenah urang hayang ngaji ya. Deh, sanu butuh gitu nya. Lamun butuhnya ka dieu. Wa hikayatun jeung ari pirang-pirang caritana salaf ya, fi hadza dina ieu saunul ilmi eta kasiratun seueur pisan masyhuratun tur anu masyhur. Fa sunari eta fasal seji wayang kaki jeung sayogian naon an yakuna yen kabuktian. Naon majlisna si muallim eta wasian anu jembar anu lega. Lumayan sakieu mah. Lihat makana supaya kongan sajulasa pirang-pirang santrina ieu muallim fihi dina majelis.
supaya bisa memuat santri-santri. Fafil hadis sabab eta tetep dina hadis anin nabi tapi ti Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ari keterangan khairul majalisi ausauha. Khairul majalisi ari pangalus-alusna pirang-pirang majelis eta ausauha panglegana ye al majalis. Jadi boga dasar enya urang boga majelis gede teh sabab saur Kangjeng Nabi kitu. Majelis lega teh sabab Kangjeng Nabi ngadawuh khairul majalis ausauha. Majelis anu leuwih alus mah majelis anu lega. Rawan ngariwayatkeun kana hadis saha Abu Daud Imam Abu Daud fi sunan dina kitab Sunan Abi Daud fi awail kitabil adabi dina pirang-pirang kawitan kitab al adab bisnadin kalawan sanad sahihin anu sahih min riwayati Abi Sa'idin dina riwayat sahabat Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Faslun fi adabil muta'allim. Salat? Hah? Kuat kan itu? Salambar dinya. Pasun ari eta pasal saeji fi adabil muta'allim ketika tetep dina mertelakeun pirang-pirang tata krama santri. Jami'u mahari sakabehna penjelasan zakarna anu geus nutur kaulahu kana mak min adabil muallimi nyatana pirang-pirang adab ajengan. Adab kiai guru fi nafsihi dina zatna ieu mah eta adabun jadi adab lil muta'allimi pikeun santri gitu. Sama gitu nya fi nafsihi teh maksudnya teh dina adab nama teh sama saja gitu. Penjelasan mengenai etika yang dijelaskan tentang atau yang harus dilakukan oleh seorang guru itu juga harus ada pada seorang santri. Wa min adabi jeung eta tetep dina pirang-pirang tata krama muta'allim an yajtani ba arian ngajauhan saha muta'allim al asbaba kana pirang-pirang sabab asyagilata anu nungkulkeun anu ngariweuhkeun nya ani tahsili tina ngahasilkeun ilmu illa sababan angin sebab la budda anu teu meunang teu naon minhu sabab lil hajati karena pangabutuh sebenarnya. Gawe memang dibutuhkeun dan geus teu aya nu ngabiayaan sebenarnya. Demen teu naon. Wayan bagi jeung sayogia naon an yutahhira yen nyucikeun ngabersihkeun si muta'allim qalbahu kana hatena si muta'allim minal adlana si tina pirang-pirang kotoran tuh nya. Kudu dibersihkeun heula hate. Hati dibersihkan supaya bisa menyambut karena cahaya-cahaya ilmu, cahaya ketuhanan. Liyasluha supaya patut ia qalbihi liqabulil qur'ani kana nampi al-Qur'an wa hifdzi jeung nalal al-Qur'an wa istismarihi jeung nyuprih faedah al-Qur'an supaya bisa mendapatkan faedah dari Al-Qur'an. Faqad sahha sabab teman-teman sah an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tampi ti Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naon anna usanya nyana Kangjeng Rasul eta qala ngadu Kangjeng Rasul ala eling inna fi jasadi sanya nyana eta tetep dina jero awak naon mudghatan aya daging kimpel segumpal daging ida solahat anu di mana-mana alus ieu mudghah solaha maka pasti alus naon al jasadu sakabeh awak kulluhu tegasna sakabeh awak wa ida fasadat di mana-mana rusak ieu mudghah fasada maka pasti rusak naon al jasadu awak kulluhu tegasna sakabeh awak
ala eling-eling wahya ari mudghah eta alqalbu hate mantak hatena kudu dibersihkeun heula wa qad asana sareng teman-teman migawe kahalusan sa alqailu jalma anu ngucapkeun biqauli kalan ucapan si qail yutayyabul qalbu lil ilmi kama tutayyabul ardu lizzara'ah yutayyabu kudu dialusan naon alqalbu hate kudu diberesan kudu dialusan naon alqalbu hate lil ilmi karena arah-arah ilmu lamun hayang ilmu mah hatena kudu diberesan heula sabab kan ilmu teh tempatna asupna kana hate nya urang ge nya urang lamun reka kamar teh balatak asa hoream masukna ge orang masuk lagi. Tapi lamun kamarna geunah, imahna geunah, asup teh ngeunaheun. Betah gitu. Kama tutayabu seperti yang dialusan naon al-ardu taneuh. Li zaraati karena arah-arah na tatanduran, urang rek pepelakan, lamun rek pepelakan taneuh lagi kan sok di ieu heula, dialusan heula. Di naon teh dipacul heula gitu nya. Lamun rek melak parete mah digaru, diwuluku supaya alus. Ayeuna lamun teu digaru teu diwuluku heula langsung pelakeun pare nya moal alus nya hasilna teh. Wayan bagi jeung sayogian naon an ya tawadu ayen tawadu si muta'allim li muallimhi ka guruna si muta'allim. Waya ta'adaba jeung boga adab ieu si muta'allim mah sarta muallim. Wa in kana alai sanajan bukti ieu muallim eta asgoro leuwih ngora, leuwih leutik. Minhu si muta'allim naonan asinan umurna. Wa aqala jeung leuwih saeutik naonan syuhratan ka masyhurna. Nah, bahkan followerna ge jeung saeutik gitu ya. Lamun zaman kiwari mah anu leuwih kurang can centang biru guruna ge ari muridna mah geus centang biru wa nasaban jeung ngasabna ari maneh nama Gus teh ari santri nama Gus ari kiai nama lain gitu wa sholahan jeung kapantesanana kasolehanana wa ghairu zalika jeung liana eta syuhrah wa yatawadu anjing tawadu sa muta'allim lil ilmi pikeun ilmu kudu tawadu kana ilmunya wa fabi tawaduhi sabab kalawan tawadu nasi muta'allim lil ilmi kana ilmu yudriku bisa manggihan saha muta'allim kana ilmu ulah ngarasa gumede dina nya kana ilmu terhadap ilmu ge kitu nya urang kudu tawadu wa qad qalu sareng teman-teman ngandika ulama nazman hale berupa nadoman, hale bentuk nadom. Al ilmu harbun lil fatal muta'ali kasairi harbun lil makanil ali ilmu kabur tijal manugumuluhur cara cai kabur tina tempat luhur al ilmu ari ilmu eta harbun ngamusuhan lil fataka jalma al muta'ali anu gumuluhur kasaili seperti cai harbunnya eta anu ngamusuhan lil makani kana tempat al ali anu luhur da cai mah ngocorna ka handap lain ka luhur gitu. Wayan bagi jeung sayogia naon anyan koda yen nurut saha muta'allim li muallimi ka guruna si muta'allim wa yusyawiro jeung yen musyawarah saha muta'allim hu ka si muallim fi umuri dina pirang-pirang urusan si muta'allim sok musyawarah jeung guru ulah dipendem ku sorangan wa yaqbala jeung yen ta narima sa muta'allim kaulau kana ucapan si muallim
Bingung nanti gitu nya, lamun urang musyawarah jeung guru teh kudu narima. Cenah hoyong santri lah, nyuhunkeun santrina dibere we teu cocok, rek nolak era. Mantak ulah menta adi kira-kira bakal teu cocok mah gitu nya. Bisa piomongkeun. Kalau mari di seperti jalma anu gering, al akili anu berakal. Sampurna gitu. Yak balu bakal narima ieu si marid kaulat tabibi kana ucapan at-tabib dokter an-nasi anu nganasehat al-hadiki anu pinter. Anu memang dokterna terpercaya gitu nya. Orang dokterna pintar jeung dokterna teh memang baik gitu nya, mengharapkan kesembuhan pasien. Lain dokterna teh dokter anu culas teh. Wah ada jeung ari ieu qaulul muallim eta aula leuwih utama. Ya, ucapan guru lebih utama. Bahkan di Jepang mah cenanya guru teh lebih terhormat tibatan hal-hal anu tibatan jelma-jelma anu sejenna gitu. Di Jepang. Ya sama di Jepang. Faslun wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.